Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para jamaah sadayana, para kesepuhan, mobil khusus pangarsa kasepuhan, Pak Kiai ti Palitonggo anu kusimpuling dipi hormat. Mudah-mudahan dibarokahkeun yuswana oge elmuna diperanjangkeun yuswana sadayana kenging berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparinan kasehatan ku Allah, tiasa kempel ngariung dina ieu kasempatan anu sakumaha biasa urang malam Rebo nyaeta ngaderes nepelingan diri urang sadayana ngaderes dauhan Allah uga dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasieun sabanyeureun. Moga-moga sing janten pangeling-eling tepeling kanggo urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat jinareng salam mugia salamina ginuluran ka junjunan urang sadaya Nabi anu agung Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sadayana, dina nasoihul ibad upami bade dijudulan dina wengi anu ayeuna hiji dauhan Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa an Dauda alaihi salatu wassalam, katampi ti Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam qala uhiya fi zaburi, diwahyukeun dina kitab Zabur. Sakumaha ka maklum kurang sadayana ya Nabi Daud teh dipaparinan kitab namina kitab Zabur. Hakun alal akili, naon nu diwahyukeunna teh hakun alal akili, hak atawa bisa jadi ieu sebuah kewajiban alal akili kajalma anu berakal. Naon an la yastagila, yen ulah katungkul jalma nu berakal ulah katungkul, bisa jadi bahasa urang nama ulah kapersibuk. Illa bisalasin, kecuali cenah jalma nu berakal mah katungkulna teh ku 3 perkara. Teu naon sibuk tapi ku 3 perkara. Hiji tazawudi limiadin, hiji tazawudi limiadin, ngumpulkeun bekal keur pibalikeun. Hiji. Nu kadua wa mu'nati lima asin, nu kadua neangan keur kahirupan. Wa talabil lazatin bihalalin, nu katilu neangan kanikmatan ku mangrupa perkara anu halal. Jadi wang judulan dina saat anu ayeuna, pertemuan anu ayeuna dina malam Rebo di saung ieu, urang sadayana hirup teh lain ngan ukur ngudag
bonus meureun bahasa dina usaha mah. Tapi urang kudu ngudag barokah. Nya. Lain nganukur ngudag untung. Tapi urang sadayana tetep kedah ngudag naon? Kedah ngudag kabarokahan. Nya alhamdulillah. Dina wengi ieu urang sadayana karempel. Mudah-mudahan niatna sami. Sajabi urang ti niat silaturahmi, niat tolabul ilmi, tek niat ngopi ge teh naon. Nya. Memang Mang Didin. Komo eta mah aya kopi nu asli. Tapi wang lempengkeun niat nu ayeuna, calik nu ayeuna sajabi urang tos silaturahmi, urang sadayana niatan tolabul ilmi. Mudah-mudahan urang sanes nganukur kenging bonus di dunia ku kopi ayeuna. Tapi urang ge hoyong kenging kabarokahan. Kacandak duwi ka alam akhirat. Almar'u saur Pak Kiai mah ma'aman ahabba. Ari jalma teh kumaha ge riunganana. Riungan jeung tukang usaha pasti kabawa usaha. Nya urang teh ngariung ayeuna mudah-mudahan harapan isukan pageto tiasa ngariung deui jaga di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dawuhan Nabi Daud alaihi salatu wasalam hirup teh lain ngan ukur neangan untung lain mun di dunia teh mah hirup teh lain ngan ukur dagang unggul lain gitu kan urang biasana sok sumanget lamun diajak dagang bu piuntungeun eta teh sok sumanget ceuk Nabi Daud alaihi salatu wasalam hirup teh hiji cenah keur jalma nu boga akal mah kudu boga naon tazawudi limiadin atau limaadin keur neangan bekal keur pi akhirateun. Artina urang sadayana ulah poho kana tujuan akhir. Da dunia mah lain tujuan akhir. Tujuan akhir di mana? Oke. Begitu. Dunia mah nu kasabaraha? Terminal katilu dunia teh masih kena panjang lalakon urang moneka Jakarta mah cenah Didin urang teh keur eureun heula di rest area atawa moneka Jakarta mah di Bekasi keneh meureun kitu urang teh erek ngangkleung ka lembur matuh Banjar Karang Pamidangan urang anu sabenerna ka ditu. Dunia teh terminal anu katilu sabadana alam arwah, alam rahim, alam dunia, aya alam kubur, aya alam akhirat. 5. Alam arwah teu ingat. Alam rahim teu ingat. Teu ngarasa. Dan ngarasa kumaha di alam rahim. Di alam dunia tak ingat. Ngarasa deh. Pahit peur. Di alam akhirat bakal karasa deh. Masya Allah. Sesuai jeung nami dana yadnu dunuan. Dunia itu artinya sakedeung. Saancu lele, sacelegok lauk cekolotna. Dina paling lila nage meureun lamun ningali ka baginda Nabi 63 tahun lamun geus leuwih ti 60 tahun teh geus dibere bonus ku Allah. Kudu syukuran pisan ka Allah buru-buru geura naon tingali pangbalikan keur pibekeleun akhirat. Naon atuh tadi teh meureun urang sadayana ka hade salat urang. Jaga salat.
osok salat mah teu ditinggalkeun. Punten sakedik sim goreng. Dina Al-Qur'an dina hadis teh aya sallu kama raaitumuni usolli. Geura salat anjeun sapertikeun anjeun ningali ka kami kumaha kami salat teh. Oh, ningali urang ningali salat Nabi mah henteu. Ngan geura taroskeun ka para kiai ka para ajengan anu ngabahas tentang salat fikihna siga kumaha. Oh kieu niatna kieu, rukuna kieu, sujudna kieu. Kan osok salat oge cukup alhamdulillah. Komo wuduna diberesan. Terus niatna di alus-alus, rukuna di hade-hade, sujudna di tambahan khusyuk. Masyaallah. Geus aya tah pibakaleun pibonuseun akhirat teh geus aya. Nanti cukup nepikeun kadinya. Da dina Quran bahasana aqimus sholah wa atuz zakah. Adegkeun atuh ku anjeun salat. Tah ieu urang PR urang anu kakara salat teh geuningan ceuk bahasa opan mah ti Darussalam sok ditinggalkeun keneh cenah urang teh salat. Teu ditinggalkeun di masjid. Teu dibawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nu Maha Agung, Allah nu Maha Agung. Ai kaluar ti masjid mah duit mah. Mana Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Kaluar ti masjid mah kebon tuh nu aing, tuh segala nu aing. Hombong atuh. Artina iraha urang aqimus sholah. Da lain salat anu kudu klak dekluk di masjid tadi tia ruku jeung sujud. Lain eta wungkul, eta mah cangkangna. Eusina tina salat kaluar ti masjid ulah sombong. Di mana ku Allah dititipan harta banda, di mana ku Allah dititipan ilmu, di mana ku Allah dititipan jabatan. Nikmat eta teh sakadar titipan sadayana ge bakal dicabut ku nu kagunganana. Walaupun urang hidup sok aku angga. Tuh nu uing, tah nu kuring, tuh nu kuring. Cek pakai teh mah sim kuring ngupingkeun tah keur di mana pakai sok nyaur. Boro-boro anu di luareun urang. Insyaallah. Nu dibawa ku urang. Nu sok dibawa sare ku urang ye panon urang, cepil urang, tangan urang. Ngingilu we ka urang, lain urang. Isukan pageto dicabut ku nu kagunganana. Insyaallah. Kak ulah nepikeun ka sibuk teuing ku masalah haliyah dunyawiyah artina kosong tina keur pi akhirateun gitu mas. Cek tadi cek Nabi Daud alaihi salatu wasalam kahiji nya kahiji kudu ingat kana pibakaleun keur pi akhirateun. Muka dua saur Nabi Daud alaihi salatu wasalam dina kitab Jabur ngadawuhkeun hakun alal akili hak pikeun jalma nu boga akal hatina boga kawajiban nu boga akal teh ulah sibuk teuing kecuali ku mu'natin lima asin usaha keur ngabiayaan kahirupan urang. Artina ya ieu mah bahasana ulah males ieu mah. Jadi kumaha ge meureunan ai dunia mah kudu bergerak. Mun tadi ngobrolkeun dagang teh malah mun cicing we mah da di mana datang latumtir dahaban moal hujan emas. Ai cicing we mah. Wah kumaha Allah we wing mah tawakal ka Allah. Motor teh dihaneutan-haneutan teh ini teh gimana torojonan. Gitu. Artina sampai Sayyidina Umar pernah pakai tapi ninggalian keterangan ku saking semangat giat usaha gitu nya. Sekitar jam 8 anak diusir tadi di masjid. Mana tuh di masjid? Ini lain waktu di masjid gitu. Waktu usaha, waktu ikhtiar. Artina saur Nabi Daud oge nyaurkeun gitu. Ek naon we tah mah? Ek dagang teh rek tani gitu. Nya isi dulur mah model rek ngonten lah ngajakeun gitu nyalurnya eta teh usahakeun we halal. Ya.
Eta asal halal poe naon wae. Sarua wae teh usaha. Nya. Gitu. Artinya Rasulullah pernah ngadauh yadul ulya khairun mi yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi ulah terjemahkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti tangan di bawah lebih jelek daripada tangan di atas. Ulah. Ya. Sok aya nu kitu ningan narjamahkeun eta hadis teh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti tangan nu di bawah lebih jelek. Lain kitu. Eta mah motivasi ti Kangjeng Rasul urang teu bisa mamere. Tapi lain berarti nu dibere goreng. Ayo urang mere ka saeu nu dibere. Artinya ka mana eta loyogna katerangan? Motivasi menyemangati baginda Nabi kana naon? Kana gerak langkah urang. Sabab urang diciptakeun tina cai nu bergerak cenah cek si dulur teh mah. Cai nu bergerak teh naon? Cai eta teh. Nu tarik kita gerak-gerak teh. Innal insana khuliqa min ma'il harakah. Manusia itu diciptakan dari air yang bergerak. Fataharraku, bergeraklah sok. Nunggu salat tadi teh gerak incah, geura naon? Geura teangan karunia Allah di luareun masjid loba karunia Allah. Ngan ulah poho ka masjid, di masjid aya rahmat Allah. Keluar teangan di karunia Allah leuwih loba. Fadlullah. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Teangan gerak dirinya. Naon fa innal harakah barokah. Sabab sanyana pergerakan itu adalah mengundang keberkahan. So, naon we? Ek nu dagang, ek nu tani, ek nu usaha mah anu penting halalnya gitu. Komo urang mah lalakinya buka kewajiban lelaki. Naon? Heuh, boga pamajikan, boga anak. Ulah gengsi cuma di erek bising erek naon? Etaan WC we dinya. Asal halal ek nungguan WC gitu. Nungguan WC tanya heula. Nya. Unggal datang ke WC tanya, sok atuh guru asup deui menang di duit. Insyaallah. Jadi ulah naon? Ulah boga kagengsi. Terus urang sing diajar qanaah tuh marima. Meunang sabaraha ge nu penting ladang halal, henteu kudu gede. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos masihan semangat ka urang sadayana. Baginda Nabi nyontohan, dagang na baginda Nabi siga kumaha. Insyaallah. Sampaikeun kaya at-tajirus shadiq kana ma'ifil jannah. Pedagang yang jujur akan bersamaku nanti di surga. Diberi apresiasi ku Kangjeng Nabi. Nu dagang ya tapi nu jujur. Sebab cek Kangjeng Nabi tis'aru aksari rizki mina tijarah. Maan punten. Hayang bati badag mah tina dagang maan. Mun hayang naon anu ngeureuyeuh mah tina tani. Mun tina dagang mah tis'aru aksari Kanjeng Rasul tis'atu aksari rizki 80% tina dagang. 10% tina kerajinan tangan atau tina tatanen. Ya. Tah. Jadi ningali kana perjalanan sejarah. 10 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 orangnya adalah pebisnis. 9 orangnya adalah pedagang. 9 orangnya didewasakeun ku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang entrepreneur, orang anu berwirausaha. Salapan urangna? Nu saurang. Dirinya dina naon? Salian ti usaha, salian ti dagang. Maka Rasulullah nyaurkeun 80% keuntungan aya tina dagang, nu 10% mah tina kerajinan tangan bahasana teh. Mun wira swasta mun bahasa. Eta nu kadua. Jadi urang kada semangat naon kanggo milarian kasbi atawa milarian kasab. Tolabul halal faridatun ala kulli muslimin. Neangan maisah, neangan keur kahirupan urang nu halal eta teh dipardukeun. Sapertoskeun urang tolabul ilmi.
Nuka tilu Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam ngadawuhkeun ka jalma nu berakal mah cenah ulah katungkul teuing kecuali urang sadayana nu tilu perkara tadi nu kahiji neangan keur bekal akhirat. Nu kadua urang da kehirup di dunya kudu sumanget urang sadayana milarian keur kahirupan dunya. Nu katilu terakhir ceuk Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam ulah katungkul kecuali watola bilazatin bihalalin milarian kabagjaan ku cara nu halal. Islam teh sebenarnya Pak Kiai urang di Indonesia yeuna mayoritasnya kudu bagus geus baleunghar bagi kudu mah. Mana naon gitu. Kudu geus baleunghar teh. Artina naon? Diajarkeun lain-lain ngajarkeun sangsara Islam teh lain. Tadi teh aya bab-bab tersendiri tapi di dia mungkin keberkahan anu can muncul. Sungkuring sok ngupingkeun Habibana Rizik Syihab nyaurkeun ya. Ayeuna Indonesia keur krisis keberkahan di mana-mana. Mata ayana saung di dieu, ayana saung di tonggo, ayana saung. Itu luar biasa sih. Jika teu ngaranaos urang teh nya jiga teu silaturahmi padahal masyaallah ku terjalin silaturahmi setiap waktu, setiap saat. Aya sakedik-kedikeun meureunna sasireun sabeuneureun gitu. Naon sababna? Teu nanaon urang. Tolabu genaon tadi teh nu katilu nyaeta milarian perkara kani tolabu lazatin milarian kanikmatan ku anu halal tapi kan zamanna mah usum hayang dahar nu ngeunah di mana nya ya neangan dipilihan kan si asal boga duit mah gedinya hayang liwat cenah di anu geus di kapayang ti dieu teh di anu depak di jalan teh mogok jalan yang mobilna macet hayang jalan-jalan hayang healing cenah ka anu ka daerah anu teu pira gitu jalan-jalan hungkul matuna sawah we Cipanas sarua we ningali teh hayang ngopi tapi ngeunah beuneu ngopi di anu gitu ya naon sih suatu hal hayang kenikmatanna sebetulnya teh jadi jelema hayang kanikmatanna hayang kawin sarua teh ke lamun hayang kawin hayang naon teh Pak Kiai teh hayang kanikmat meunang teh hayang itu menang silakan tolabu lazatin neangan kanikmatan tapi dengan catatan Islam ngajarkeun bihalalin anu halal ya dan bahaya mah lain ngeunah naon ku ngeunah mah ngeunah ngan Allah ngajauhan ya awas ya ngeunah mah ngeunah daging teh ngeunah luar biasa tapi menang maling duit teh zaman kieu komo bapak di carokotan tapi lain ladang tadi teh lain ladang kasab anu halal bisa jadi Allah murka tina ladang urang sadayana naon ngajauhan Allah Subhanahu wa taala artina heug hiburan ngan ulah poho atu ibadah nah, salat lah tinggal ke zaman hena mah jiga nama titikna teh mun aya salatan keneh insyaallah mun kitu aya solehan kitu ngalang geus bablas geus salatna leungit nya gitu. Cinta kana naon wae teu naon resep teu naon tapi sing emut urang oge urang teh moal aya di alam dunya eueuh kolot urang ayeuna aya di alam dunya teh pedah syariat jeung wasilah aya indung jeung bapa urang anu ngalahirkeun urang sadaya ka alam dunya maka silahkan di dunia ieu kurang dinikmati tapi urang sadayana teu poho kana kawajiban urang sadayana atau tadi teh heug loba-loba harta banda tapi ulah poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyata tetep urang ngemutan halal atawa haramna eta perkara nu dipilari ku urang sadaya mudah-mudahan urang termasuk jalmi anu berakal ulah termasuk jalmi anu dipasihan akal ku Allah tapi urang sadayana teu ngagunakeun akalna hayang meunang loba dunya teh tapi teu dipikireun akhirat
motona meureun kieu si dulur mah, biarkan aku hidup di dunia kaya raya asal di akhirat masuk surga. Nya eta mun hayang mah nya biarkan teu naon lah abi hidup di dunia kaya tapi di akhirat hayang masuk surga. Tapi eta teh peribahasa nu luar biasa, perjalananna mah nu paling sulit nya. Ceuk paribahasana nu kaya raya teh jiga kumaha. Dalin ku harta wae nya Pak Kiai. Ceuk Pak Kiai Anda mah basa kamari dicoba disebatkeun. Aya anu beunghar dunya mun di Sinang Hurip di Blok Puspawangi sasi nu beunghar. Si anu pasti langsung disebut cenah Pak Kiai. Si anu cenah beunghar disebut sanajan koret. Oh banu beunghar teh si anu disebut sanajan koret, tapi disebutkan beunghar sia teh. Sanajan koret. Berarti di dunia cantang tuh di akhirat disebut beunghar. Aya deui jelema anu di dunia sangsara tapi bager eta teh hatena mah. Tah nu kitu mah cenah ceuk pakaian mah disebut teh pi beunghareun cenah. Hayang sodako boro-boro ke sodako ka batur kuring ieu meni sakieu rupekna. Halain teh hayang, ni hayang pisan ngabangun, ni hayang pisan ngabantu. Tapi ti mana atuh? Ya Allah keur nah rumah tangga ge keur keluarga ge kacieu sakieu ya kurang ceuk kasarna. Ya Allah Gusti, nu kitu sanajan teu bisa di dunia disebut fakir atau disebut naon sangsara, tapi di akhirat mah nu kitu jaga pi beunghareun rek dibere pila ku Allah anu eta pila bakal katingalieun ku jalma beunghar di dunia. Anjir nu hayang eta ngan walibikeun. Mun hayang cenah eta pila eta hayangeun tah nu pernah beunghar di dunia ngan walibikeun da si eta mah khususon eta mah keur jelema nu di alam dunia na ku Allah dibere kasangsaraan tapi beunghar hatena. Nu embung mah di dunia sangsara di akhirat balangsa. Nu hayang mah tadi teh biarkan aku kaya raya di dunia. Ya, asal di akhirat masuk surga. Artina ulah poho karena temah wadi urang sadaya dunia da keur di dunia akhirat urang hoyong salamet. Sesuai jeung doa Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lamun hayang ngudag nu eta tuh urang kudu kumanya kudu capek. Moal aya nu ngeunah-ngeunah. Ya, capek. Habis sok mulungan ti Pak Kiai. Ya Allah, geus sok kaemutan mah kieu. Jiga kalangkang cenah. Di udag lumpat. Heeh. Ya. Cicing eureun kalangkang nya Pak Kiai nya. Ya. Kadang urang sok loba pikiran-pikiran orang nganteng lain kudu pikiran tapi yuk urang sadayana silih emutan kumaha carana urang ibadah nu bener. Ieu kumaha carana urang ibadah nu bener, kumaha carana nu urang usaha nu halal ya di zaman akhir ayeuna. Hiji kumaha carana urang ibadah nu bener-bener ngobrol ka tukang usaha ka tukang ibadah narosin kepada kiai kepada ajengan kumaha carana ieu tata cara syariat ibadah nu bener teh kumaha. Nu kadua usaha anu halal teh kumaha. Nu katilu hirup urang hayang barokah kedah kumaha. Ieu PR kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi anu akil, jalmi anu berakal, anu gaduh akal ku Allah dipaparingkeun akal ka urang dimanfaatkeun kanggo kaberkahan urang sadayana imma di dunia sumawona urang di alam akhirat. Mudah-mudahan hirup urang ngan ukur urang mudag kahirupan dunia tapi mudag kahirupan alam akhirat tu bakal datang saralamet urang sadayana jaga ngariung deui di handapeun bandera Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di handapeun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu we manawi atuh kanggo ngakhiran ihtitam ieu pangaosan urang tutup ku kalimah thayyibah. La ilaha illallah
La maujuda illallah. Sarang. Maujuda di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi bakti ka zat Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah zat Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dipidamel kalakuan malaridho nazat Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sarangan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'atoika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Robin fa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah mugi Gusti
dimanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun. Mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina kabaraya abdi dina ilmu agamana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangwurukan. Mugi Gusti ngarizkian kajembaran, keamanan,